Bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang nyaritakeun urusan dunia sieun bae, tapi ketika kembali ke Allah kasih. Kumaha kembali ke Allah na? Iya teu deuk daun dipake kasieun jatuh perang ge wayah paeh mah paeh bae. Ndek naon pake kasieun jasana jan teu perang wayah miskin mah miskin bae. Dek non pakai kasih atuh perang lantaran jai teh ngalaksanakeun tulisan-tulisan disuruhi kodim baheula di azali urang sisienan karugi-rugi urang lantaran selesai Allah ngalaksanakeun tulisan-tulisan kuari mah tinggal prak endek naon nu dipikiran nek naon dipikiran talamun urang kembali kadinya ka tauhid nyurusup ka jero qalbu urang waduh pake kabingung waduh pake kasih hiji Allah kumaha cak Allah ngan ieu nek ngayakinkeunana langsung ka Gusti Allah teh kahalangan ku kahayang-kahayang urang kahalangan ku nafsu-nafsu urang nu mantak ketika urang loba keneh kahayang anu bakal ngahalangan ka diri urang moal tentrem hirupna lantaran beusih teu hasil kahayangna tapi lamun dieuweulkeun kahayang-kahayang nama hiji bae kumaha Gusti Allah moal bingung ngan endek kumaha Gusti Allah teh kapan eta teh lain bantrak-bantrakeun boro-boro batur anu teu ngaji urang ge nu ngaji teh endek kumaha Allah teh hese jasa lain hese hese cacak-cacak urang nu ngaji hese atuh momo nu teu ngaji mah jauh belum di mana-mana tuh ya ieu sebenarnya urang kumaha Gusti Allah lah disumut mah bisa bae hate mah lain deui maraka cabang hese tah hayang pas kumaha ceuk Gusti Allah mantap bebelajar mantap kurang ngaji gitu supaya bebelajar sagese belajar supaya ner-neran ka belajar itu supaya bisa kan lamun geus bisa mah tentrem ih atuh perang-perang bae wayang teu atuh teu ngan ngarep-ngarep perang teu gambung-embung perang teu kumaha Gusti Allah bae nu ngatuh negara kajen teuing ku urang dihalangan waya acak-acakan mah acak-acakan bae sebab naon sebab tulisanana meureun tahun sekian kudu acak-acakan bae negara kudu rapi antara sanajan loba anu deuk ngahalang-halangan bajingan-bajiganana tapi tulisanana di lauhil mahfuz bakal rapi beres atuh beres bae tah lamun urang geus datang ka dinya tentrem atuh nyanggakeun sadaya-daya ku bagus ti Allah bae nu penting pagawean urang naon ieu mah aing nu can karuhan di pikiran Maji kerana nih mikiran negara ieu jadi kalut kieu ieu. Masya Allah, ieu kumaha anak incu ieu. Maji geus salat, embung salat lah mikiran negara wae mah. Je teh kieu aja tolol eta kieu. Ai negara di pikiran ai salat henteu. Tah, ieu loba jasa teh tipe Ki Haji kos kitu. Mudah-mudahan teh Ki Haji kitu dipanjangkeun umur ku Gusti. Geus amin bae nyana meureun. Ketika peperangan antara mukminin jeung kafirin kemudian aya dina menang kaya ning model perang Badar anu geus dijelaskeun ti heula tadi walaupun eta kafir nu sakitu lobana mukmin anu sakitu saeutikna dengan bantuan Gusti Allah melalui malaikat. Allah mah gampangkeun padahal tanpa malaikat ge tetapi ieu mah sunnatullah kuantitas anu saeutik tapi berkualitas anu luar biasa penuh keyakinan ngalawan kafirin pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan sakitu lobana tetapi na dimenangkeun ku mukminin. Nah ieu peperangan ieu anu jadi kacamata sehingga
aya jarahan-jarahan, maka diaturlah jarahan-jarahan tersebut melalui ayat ini. Walamu annama ghanimtum min syai'. Wallahu a'lamu bimaradi wa alamu pada nyarahu anjeun kabeh kajaokeun guara anjeun kabeh annama ghanimtum saenyana perkara nu ku anjeun dicokot kalawan paksa melalui peperangan-peperangan. Setelah peperangan teh dinya aya harta-harta, di antarana kuda-kuda perang, di antarana baju-baju perang, di antarana perbekalan-perbekalan dengan rampasan-rampasan paksaan, maka jarahan aya di tangan mukminin dek loba dek saeutik kumaha cara ngabagina. Fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Fa anna lillahi maka tetap sanya tetap Gusti Allah khumsahu ari 1/5 jang Gusti Allah. Wali Rasul jeung Kangjeng Rasulullah. Maksudna jang Gusti Allah teh bagian 1/5 teh penghormatan ka Kangjeng Rasul ya murufihi bimasya. Allah marentahkeun melalui 1/5 teh kumaha ceuk Gusti Allah ka Rasulna. Hiji khumusahu lillah teh wali Rasul ieu jang Kangjeng Rasulullah. 1/5 jang Kangjeng Rasulullah. Masya Allah, pembagiannya seperti gitu. Kemudian sajana mana walidil qurba jeung karabat Kangjeng Nabi. Karabat Kangjeng Nabi teh khusus min Bani Hasyim Bani Al-Muttalib. Mana deui 1/5 wal yatama jeung para yatim-yatim yakni budak-budak muslimin anu mararawat bapana dalam kaayaan falalakir. Mana deui wal masakin jeung para miskin-miskin yakni muslimin anu ngabogaan kabutuh bari harta teu boga. Mana deui wabnis sabil jeung jelema anu ngalaksanakeun perjalanan di perjalanan aya kabutuh bari nyana jauh ti hartana na ieu Gusti Allah diatur tina 1/5 eta. Geus moal kaharti. Geus moal kaharti geus. Pasti moal kaharti bejang naon jeung kumaha. Atuh ngajina ge kakara. Aju perang ge jante. Moal mah geus moal bae cek kula ge moal kula ge teu kaharti. Cek kula ge teu kaharti. Geus ieu ngan dibaca bae pokona mah. Mantap pelebah ngaji kos kieu mah nundutan deui masalah. Masalah yang mampu ngaji kos gimana? Dipakai moal, ngerti henteu. Cak anu belah hareup teh, ieu kiai menurutan kula mung sees. Atuh min babi afdal teh mah. Babi aula. Ngarenjak we tungtung namanya teh. Ieu geus eueuh ieu. Dipikih ge hanya cerita-cerita pikih. Ayatna ieu dilaksanakeun moal komo di negara urang mah. Negara geus lain negara syariat, tapi ieu bajang koleksi ilmu pembendaharaan di jero hate urang bahwa orang melalui aturan Al-Qur'anul Karim seperti eta. Terjadilah kamari urang keur huru-hara ramean kamari. Toko-toko teh digedoran teh nyaho nu ngagedoranana saha. Pasar-pasar digedoran komo Cina-Cina mah digedoran reformasi teh kamari teh. Ke tengah-tengah digedoran Cina-Cina mah nu geus kalalabur ka Singapura nu aya ge terus manehna cindekem di imah masing-masing atawa neangan kasalamatan tokona diantepkeun ku nyana digedoran.
tinggal masyarakat bae nyokotan kadinya nu mawa mie TV kecap caknya na ieu adalah jarahan perang di mana eta kamari rame oge ulah nu mantak nyaho nama gua keur diuk bae di dieu dihareup jelema manggul TV teh pirang di mana woi cenah ieu mah gonimah gonimah ya Allah ya Rabbi seperti gitulah kadang lamun diputer ka tukang deui set masalah gedoran waktu reformasi encan kurang diputer ka tukang ketika zaman PKI encan kurang diteropong ka tukang ketika orang ngalawan Belanda Masya Allah kemudian aya Nippon urang neuleuh ka tukang kadang-kadang urang senyum sorangan seuri sorangan seperti eta lah Indonesia Masya Allah kari tokoh masyarakat anu geus membaur jeung masyarakat bakal ngahadang ka Cina-Cina tetapi di deketan ku Cina kunaon jadi malik anu tadina berat ka masyarakat jadi berat kancek eta kan dongeng kamari di zaman baheula zaman kitu Jepang kitu kene zaman Jepang anu sakitu poharana disebutake Rambosa orang tanpa macaan kitab Rambosa tanpa macaan buku ngadenge ceuli urang ti kolot urang pos ya Rambosa datang kadengena ge serem zaman Nippon mah Rambosa sia nah etalah katukang urang geus puguh zaman Belanda beuh 3 abad terus kebelah dia dah kamari reformasi Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun neuleuh ka tukang ta eta teh urang terbiasa seperti kos kitu cek Syekh Abdul Qadir jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabenerna mah lain kos kitu ayeuna kudu nama urang sidakep sinuku tunggal merenung ti mimiti balik kalakuan urang kumaha baheula di Jakarta zaman dagang pinuh ku ngabohong terus urang jadi geng-gengan waktu di Jakarta teh beuh aya sabaraha jelema nu dicabok urang kabelah dieuna urang ngosok nutur-nutur tukang cimplong main koprok main dadu urang di dinya waduh kadang-kadang ti mimiti sit gorenganan kabelah ditu nama jadi bandar belah dia udah terus we nonton golek kadang-kadang di handapeun panggung nyolokan bujur sinden nah terus sinden dipaksa dibawa ka imah dikekeuweuk diasupkeun ka imah ka sinden teh jaka deuleu geulis masyaallah barang kana leubeurang horeng tepos gorenganan bujurna ditambahan ku angel sial jeung balik sia ka ditu mantong. Nah iya kalakuan seperti eta renungkeun jeung Tuan Syekh senyum sorangan urang apakah mengarah ke surga apakah mengarah ke neraka geus urusan negara mata negara urusan diri urang henteu kumaha kahareup ulah pati di pikiran teuing encan buah paeh isuk ya urang mah geus pikiran kahareup bae masyaallah ya alhamdulillah boga beas aya saton geus aing mah sataun teu kudu meuli beas aing mah cukup jasa buah datang buah henteu umur ka sataun ku urang geus dipasinikeun aing mah sataun ieu mah alhamdulillah boga titipan di bank deposito aing geus aing mah tenang buah isuk pagi toge paeh kahareup urang terlalu ajol-ajolan ka tukang henteu pernah dipikiran nu asli nama renungkeun ka tukang sakumaha tadi ti mimiti balik kahareup stop ulah waka dipikiran lantaran buah hirup henteu per detik ieu urang di mana ieu lah hirup urang nu kuari hirup urang nu kuari ieu nu kuari tah kuari di dieu ieu ge urang kararumpul di dieu buat teuing engke aya nu datangan teu ka imah zohor dia tuh ger ieu teh apa di jero imah ger ngaji mah ngan kula ngadoa mudah-mudahan Gusti Allah munduk di motan nu karolot belah
lalu orang-orang kolot banyak geus nyana hirup di dunia lah. Wah, itu ngaminan hasud. Teh golimah. Eueuh urusan batak. Urang maca Al-Qur'an 1 huruf dibayar 10. Lamun urang paham 1 huruf dibayar 70. Lamun urang datang ka rahasia nu apal balesanana hanya Gusti Allah. Datang ka lamun urang diberes sirrul asrar rahasia ning rahasia maca Quran teh asa ngobrol jeung Allah geus cak Gusti Allah urusanana teh mah urusan aing sia mah hamba aing kicip sia kicip aing denge sia denge aing geus teh urusan aing tah maca Quran teh kan macam-macam aya nu maca datang ka makharijul hurufna doang dibabagus serta lagam-lagamna zahir. Aya anu kuarima di manaan ku urang teh sabisa-bisa urang zahir keneh kuarima nae ka jero na dihayati ku urang makna-makna Al-Qur'anul Karim teh dimimiti dada urang asup ka jero jadi kolbu di kolbu urang dipuatkeun kana fuad dina fuad diasupkeun kana lub sirrul asrar ngaranna. Jadinya ge masih kene encan sabaraha tetapi ketika urang geus dibukakeun hijab inkisyaf tak geus cek Gusti Allah sia mah hamba aing kakasih aing kicip sia kicip aing maca Qur'anna ge tilok tamat nya mah jelema nu geus kitu mah tilok tamat lantaran kaburu blak tilok tamat sugan satahun tamat sabeun teu sebab geus blak. Kejar-kejaran kudu tamat hizib-hizib geus babur ka belah ditu di hizib-hizib teh ieu mah asal maca langsung asa amprok jeung Allah pan maksudna maca Quran teh mukalamah jeung Allah kuari boga rasa kos kitu atuh teh kudu tamat mantak rata-rata di jero majelis ieu mah tilok tamat maca Qur'anna bolon abeh pajar wali buru tu jauh swalamu kanyahokeun ku aranjeun kabehan annama ghanimtum tulisanana dina Al-Qur'an annama teh eta teh qad asat qos adawat ini sor qos adatin sor ini sor wa mabi illa au bi innama tapi horenganan anna huruf taukin mana mausul tapi ditulis tapi dituna dihijikeun ai bagus nama kapan ulah dihijikeun walamu anna ma ghanimtum tetapi ti dituna dihijikeun ulah diroba aslina ti ditu kitu bae ngan ngamaknaanna tetep bae anna ma satuhune barang geus makna ma mausul na ieu ku bahasa sakalana eta kos kitu panjang dongeng sebab ai biasa nama anging pastine yani adawat ini sor min jumlati adatin sawa ma bi illa au binaman hasor nah telemun dina alfiyah mah di mana-mana anak asupan ku emma makafah geus dibacana annama tapi ieu mah anna ma dihijikeun nulisna satuhune barang tah urang nganyahokeun kos kitu bage saha ieu riwayat kumaha ieu kok bisa jadi kos ieu ngaji kolom tah kos kitu hese tah ngaji cenah kiai keur geus kolot teh jadi hese-hese geus mah jamal ngaji bagi parah tuh banget bagi parah geus ieu mah jadi lah bae Gonimah anu menang ngarampas tina rampasan perang dengan paksa nundukan kafirin dengan motif lain harta tetapi supaya nyana mengucapkan la ilaha illallah ketika nyana mengucapkan la ilaha illallah amankan ketika nyana henteu ngucapkeun la ilaha illallah boluh nyana peperangan tersebut menanglah mukmin hartana jarah setelah dijarah
rek loba rek saeutik cara ngabagina 1/5 ambil untuk Allah yakni Rasulullah, ambil untuk zawil kurba karabat Kangjeng Tibani Hashim jeung Bani Muthalib, jang yatama, jang masakin, jang ibni sabil. Ainu opat deui bagianna nu opat wal asbabul arba'ah ala ma kana yaqsimuhum min anna likullin khamsa lakumus wal akhmasul arba'ah al baqiyah lil ghanimin. 1/5 4/5 tersisa jang ghanimin diatur. Imam Syafi'i ngaturna seperti kieu, Imam Maliki ngaturna seperti kieu, Imam Hambali seperti kieu, Imam Hanafi seperti kieu, disesuaikeun ijtihadna jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang carita anana ayalah arba'atul atawa madzahibul arba'ah. Setelah mulai jelema perang, kemudian dalam peperangan anak jelema teh bisa ngabunuh kafir. Dedelan-dedelan kudu dicokot jang nu ngabunuhna. Hiji nomor kedua ketika nyana berangkat ke medan laga, medan peperangan nyana teh aya izin negara lantaran nyana mah memang askar atau junud tentara. Tentara kapan beda-beda, aya nu berkuda, aya nu lempang. Nah ieu nilai nu make kuda jeung nu lempang berbeda. Lantaran aya kudaan jang kudana sabaraha jang anu numpak kana sabaraha nu lempang mah biasa bae. Aya deui nya naek kuda, nya naek kapal. Berarti kan luar biasa lantaran peperangan jauh kudu nyebrang. Iyalah diatur ku fuqaha. Geus urang gan sakadar caritaanana hungkul horenganan aya aturan-aturanana bagi 5 1/5 jang anu 5 tadi 1/4 iyalah jang nagara jang gonimin ku nagara diatur. Nu jadi masalah teh ieu 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Ketika Kangjeng Rasul aya makan jelas kumaha Kangjeng Rasul geus maot seperti ayeuna. Andai kata negara Arab perang kemudian sesuai jeung aturan syariat perang dimenangkeun ku Arab tentuna aya gonimahan dek disesuaikeun jeung aturanana. Ieu kapan 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Duka baheula Kangjeng Rasul teh ieu digunakeun jang Baitullah kuari-kuari geus eueuh Kangjeng Rasulna kumaha. Nah iyalah ditarasarufkeun ka masalihil muslimin, ka maslahatan muslimin. Eta urusan fuqaha. Geus kitabna tinggal dibaca bae deuk takrib mangga, deuk Fathul Muin mangga, deuk leuwih gede ka ditu Mughni mangga, deuk di Raudhah ge mangga. Dek Mughnil Muhtaj gae, dek Tuhfatul Muhtaj gae, tinggal kitab-kitab eta keur carita Imam Syafi'i jurusanana ashab-ashabna, keur carita Imam Malik ka ditu tim muwattana jeung sajaba-sajabana. Hambali Hanafi mangga moal pati jauh berbeda urayan-urayanana seperti nu dicaritakeun dina ayat ieu. Eueuh geus coba. Di Indonesia peperangan teu carita gonimah, teu carita. Malah mancan perang gonimah geus dicokotan ti heula. Gonimah geus dicokotan ti heula. Mun urang nyaritakeun tentang Indonesia, masyaallah karim, pohara jasa, tentang polisi di jerona pohara, tentang abri di jerona pohara. Maksud pohara teh can digunakeun peperangan tapi nya geus cokotan. Berbagai-bagai di jerona. Ya Allah, ya Rabbi, ya Indonesia subur sakitu dicokotan tinggal rakyat pe ngek-ngek. Komo engke mah. Engke teh moal kebal deui lamun jadi ieu geus pajak di berbagai sektor. Mun jadi pajak berbagai sektor. Tinggal urang we hati-hati.
hati-hati teh kumaha gaharep kumaha ieu kumaha perkembangan negara urang mah urang lembur tetep bae mengamati sanggeusna mengamati kumaha nu bakal leuwih ngeunaheunana sing ada urang geus diajar pinter lantaran urang ti tahun 45 sampai ka itu Bung Karno urang masih bodoh begitu didiku Pak Harto Masya Allah diktator urang tetep bae hampir bae teu menang pinter sebab nu pinter tetap dikakalakeun ketika di zaman Gus Dur kepinteran manusia diumbar ayo saanu pinter ayo saanu pinter ayo geus pokona mah kepinteran masing-masing teh coba tunjukkeun supaya saha anu jadi pelopor di negara Indonesia di zaman reformasi disebut kebablasan disebut henteu oge henteu sebab naon masalahna lain masalah kebablasanana ieu kepinteran manusia supaya jadi pelopor Indonesia mana dibuka lebar-lebar hayu coba kuari urang nonton kan di handap ternyata orenganan pinter nama pinter kabalinger eta tadi boga duit ka kota bodoh aju meuli cabe aju kunana di daharan kucak batur lada amis bae bodoh Masya Allah hese nu bodoh leuwih bodoh di diri urang bodoh ka diri urang leuwih bahaya deui sehingga can pernah ngarasakeun nikmat ibadah nyaho pangeran teh Allah tapi henteu digali ku urang sifat-sifat Gusti Allah sehingga zatna horenganan ieu merabah ka diri urang bodoh urang tapi ku bodoh teh masih tentrem kene kan blawon teu daek neangan pinter sok geura pinterkeun teh iyalah aya bahasa in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an cara-cara ngabagi model tadi teh in kuntum amantum billah lamun aranjeun ngimankeun ka Allah fa la mudzalik sok kanyahokeun geura urusan-urusan ghanimah cara pembagianana jeung lamun anjeun iman ma kana perkara anzalna ala abdina anu ku kaula diturunkeun terhadap hamba kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon minal malaikati wal ayati eta malaikat-malaikat jeung berbagai ayat-ayat yaumul furqan dina poean perang Badar mantak furqan teh al fariq bainal haq wal batil yaumal taqal jam'an dina poean adu hareupan dua pasukan muslimun jeung kufar sakumaha tadi muslimin teh saeutik bilanganna bari itu maksud perang kapan awal nage tetapi diseranglah ku kapirin pimpinan Abu Jahal ku Kangjeng Nabi dihayukeun dengan bilangan anu saeutik ngalawan anu loba tetapi ku Gusti Allah ditulungan ialah minal malaikati wal ayat malaikat-malaikat diturunkeun loba nu ningali sahabat teh malaikat make jubah hejo make sorban hejo turun tina kuda anu putih huthet perang teh bahkan sahabat teh encan naon kitu ngaranna encan macok acan encan pedangna encan ditibakeun geus paeh ti loreng ku para malaikat ialah pertulungan Allah Subhanahu wa taala ente kabehan iman ka Allah iman kana kajadian lu diturunkan ku Gusti Allah perang sanajan kuantitasna saeutik tapi berkualitas bisa ngamenangkeun dalam rangka perang Badar sehingga aya jarahan-jarahan cara ngabagi jarahanana sakumaha tadi in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir
Gusti Allah qadirun maha kawasa kana sakabeh perkara. Kadang-kadang orang sieun orenganan eueuh nanaon, kadang-kadang orang berani oreng aya nanaon. Allah maha kawasa, Allah maha kawasa. Mantap urang ulah sok sieun-sieun. Lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka, ulah sieun-sieun. Hayu bae urang laksanakeun. Pas jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat, lupa cenah. Begitu lompat naik ka luhur. Begitu naik ka luhur ka handap blek, wah tenang, horenganan kuburan digali. Asup nyarakanya tenang ya aing di dia, masya Allah, cek gana teh. Tah, tidinya nyana neuleuh jadi mah kuburan. Tuh, kan tadina sieun, besi aya penjahat, besi aya pocong. Ternyata nyana asup ka kuburan. Horenganan isuk aya mayit dek dikubur di dinya. Jadi geus dijieun ti pos sore-sorena. Waduh, bener bae. Begitu nyana keur kieu jol malaikat mandro buka, kaget nyana. Untung nyana masih kena bisa ngajawab, bos saya belum mati bos. Cek malaikat kenapa di sini? Wah tuh nyana guguran bae hudang. Mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing katanya cek nyana. Waduh, wah, lompat cenah. Wah, begitu lompat ke masjid istirahat. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Cak jada di masjid masuk kayak pocong. Nu geus sebab pake nyalateun pan di masjid. Diulah bae pocong cak cenah teh. Nah, moal manya masjid pocong. Bener aya. Set. Yes, ya, sok ngalalagain aing. Saya ini sia kan itu nggak lagi aing mau sieun suluk bener sia pocong bener apa lain sih suluk kajian gongkong mah ge babaturan aing ya sia nggak lagi aingnya sia suluk bener orangnya sia mah langsung gak goler jadi Lubantang gak goler teu bisa maca ayat ku maksudnya mah amanar rasulu bima kuda tak sangkaan awalna ieu pajar penjahat begitu nya ngagoler beres di dia datang nu tadi teh baik kuda dia di dia aya saha nu tadi aing liwat rumpat teh oh kuda disangka penjahat pugu aing nyalamatkeun diri beusi pocong oh sarua ieu kitu mah orek nyana teta jadi orang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri. Ulah waka boga sangka-sangka. Mantep tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan. Tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan. Ulah. Biasa bae tenang bae. Ulantaran nyana sangka penjahat padahal sarua nyana ge keur sieun. Lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan paneta. Nah iyalah sangkaan-sangkaan orang anu terjadi ulah pati digugut teh. Pokos jelema boga hutang deuk ditangkap polisi, aya hansip baris pajal polisi. 1 2 1 oh barang. Lumpat. Aya naon ka? Loh, polisi nangkap aing. Cek pamajikan eta mah hansip polisi. Emang jelema boga sangka mah kos gitu bae, kos jelema boga kabogoh jasa kasar witi urang Cikupa. Masya Allah eta daun caun nu garing kikian guys dadah padahal daun caun katebak angin dadah eta jelema cinta teh kos kitu. Masya Allah di hatiku ada kumismu tertera di hatiku ada bibirmu. Aduh, masya Allah, goblok jasa tekan wali makan di hatiku ada Allah. Ima bibir dia Allah di hati.
segala kahunung-hunung aya di dieu. Atuh geus parahnya semening mun ngora kene kolot. Parah kada teh. Tah. Jadi lain dikatkeun ibadah edan masih trisno-trisnoan kene bae. Masya Allah. Nah, iyalah sangkaan-sangkaan urang kudu dilepaskeun abe urang mantep nitih kana keyakinan. Urang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat. Angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun. Tapi lamun geus yakin harak mantep. Teangan yakin supaya leuwih mantep deui ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nu tadina teu bisaeun wudu ku gara-gara kiai anu datang ka dinya jadi rarapi wuduna. Nu belah ditu teu daek sarolat tadina barang datang kiai eta dakwah ka dinya masyaallah akhirna rarapi salatna. Nu tadina belah ditu jelema kararaya henteu darekeun ngazakat barang aya kiai eta dakwah ka dinya dareek ngazakat kiai nama teu boga nanaon na eta mantep takos. Eta mantep takos kitu hasil dakwah. Mentek aya kiai dongeng ka kula alhamdulillah kiai duh berkat kerja keras dakwah saya pesantren kebangun majelis kebangun ceknya terus kendaraan juga udah alhamdulillah je soekeun taulah ku aing sumutna ieu masa hasil dakwah si kos kitu kita mah urusan ada duit ke pondok pesantren ka majelis saya itu mah hasil dakwah duit teh mau urusanana dakwah mengajak manusia supaya wau ka Allah nu tadina teu iman supaya iman nu geus iman supaya leuwih mantep imanna nu encan ma'rifat supaya ma'rifat eta ngaranna dakwah kos kitu. Jadi salah kaprah ku ari mah dakwah mentek lamun teu diberkatan manyun bae kiai ya dakwahna nu dimaksudna ge eta sajuk mun diondang deui ka dinya dibuleudan malah mah tapak jalak teu kudu ka dinya deui pohoan ngeberkatan bae heula nu dimaksudna berkat atuh kitu bae gitulah salah kaprah tentang dakwah insyaallah. Nah ya dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewa lantaran beda tinu belerea Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan timbul pangkatna dengan sendirina masyarakat nyebutkeun al-amin terpercaya kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi mati lok mislek A B B ieulah Kangjeng Nabi. Setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi ndek diangkat jadi rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh langsung naik ka gunung Gua Hira. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah. Langsung ti Gusti Allah. Saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi daeuh. Allah geus memilih ka Kangjeng Nabi. Lumentek ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu.
teka rasa ke urang sok gerage ulah boga pengakuan urang anak orang nomor kahiji didesak orang mondok siapa santren siapa geus dipecut geus dikumaha lantaran embungan bangkawarajasana urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun tina mondok urang sebab ku Allah tulisanana eueuh masantrennya nama eueuh kurang didesak-desak teu daekeun mah nu kadua lah aing moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah pasantren geun bae kula bah pasantren mah sakola semoal bah lah kunaon mah lah musarakola mah tawuran marah rabok batu buareres bener sih ada mondok bener teh dititah teh naon mondok pilihan Allah jih deuk kumaha coba nu katilu mondok teu daek sakola teu daek anggeus wah berat ya bagus berat nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun leres nu kadua mah embungeun sakola pandangan hatina geus kos kitu bae tawuran aya di sakola zina aya di sakola mabok aya di sakola telayang cak nu kadua kula mah mondok bae mantap nu kadua nu katilu ieu mondok embung sakola teu daek main PS bae gawe kan pilihan deuk wae coba yuk aduh sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal kitu bae ngan ulah cicing tetep urang disupri ngatur kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati urang teh bertugas ngangon adapun diangon ge ai mapal mah mapal bae ieu ngan urang sebagai kolot ngangon tuduhkeun santren sia mondok sia tetep bae teu daek bae jadi pilihan Allah baik namantak andai kata jelema dibawa ke hutan cicing di hutan coba set di hutan pager ulah kena kamu mana cicing jadinya ulah aya anu ngadidik ulah aya anu naon mere naon coba kumaha dileung nya bakal terdidik sorangan kakumaha kahayang Allah ulah hiji jelema dididik di leuweung nu ieu belah dieu nu ieu belah dieu nu ieu belah dieu bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing nu hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae jayana suweg ngeunah caknya suweg teh di leuweung atuh nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae nu hiji pupucukan teu meunang mangih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk beda-beda cara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda kumaha Allah engke bakal tak hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing nuka ditu keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng gitu di luhur gua paling ge Kangjeng Nabi teh bari diuk ieu kajab sare ke hudang deui zikir deui mentak dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di gua cek kana oplo jasa teh budak teu boga kaisit di tengah-tengah jelema kerek teh blon sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mantak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur khalwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeun lah ku ahli suluk carana kos kitu mantak dierad
keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi pan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul. Pertentanganlah antara berbagai ulama urusan ulama temen geus kajeun urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul dibere ayat-ayat nu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikeun ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun di mana butuh penjelasan turun disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah ka kufar-kufar Quraisy ka Yahudi ka musyrikin kumna manusia nu aya di Mekah umumna adalah kufar Mekah bahasana ketika di Mekah geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun dimimiti sisikian berikut hujan berikut tanaman nang Allah ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet bintang-bintang dan lain sebagainya seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun dalil ngajadikeun ayat di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Quranul Karim disampaikan ke kupar-kupar Mekah kumaha tah narimana orang kupar Mekah iya wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah tanda kemahakawasaan Gusti Allah tanda kamaha sampurnaan kakawasaan Gusti Allah ten nusarriful ayati cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu disampaikan ke kufar Mekah maksud Gusti Allah liyatabiru supaya jadi contoh supaya jadi itibar supaya ngalep manfaat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nu dimaksud ku Gusti Allah tekos kitu begitu Kangjeng Nabi nyampaikeun amanat-amanat tabligh ngaranna ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ke kufar-kufar Mekah berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta lamna dilalapad liyaqulu pusing lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat lantaran eta teh bisa disebutkeun lamu ke mana tolab lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh ngamanaan nangke kieu wa kadzalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyaqulu supaya kupar-kupar ngaromong darosta Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah sarua ejeng dina ayat Al-Qur'an dihareup ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula du'a wa hazana Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku raja Firaun faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak dipulung kunaon nu mantak dipulung teh liyakuna adu wa hazana
supaya jadi musuh lahu ka kangjeng ka Firaun nu mantak Firaun mulung kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan manya mulung supaya jadi musuh teu arti atawa aya bahasa kangjeng Nabi lidulil maut geraranakan maraneh kabeh nu mantak keunanakan tujuanna jang para raeh manya kitu amat bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat nu mantak lamun teu ngaji alat geus bahaya engkena kadituna jadi Muhammadiyah Persib Persatuan Sepak Bola Bandung mal beres aduh kadituna PKS kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS bagus cecak banget sia mah teu nyaho ka jejeroanana di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah tolak tilu jadi hiji tak PKS luantak aing sok nyinggung-nyinggung PKS ditampilin sia ku aing teu nyaona naon sia mah naon tah jeung loba-loba deui 10 nu bakal dirobah Gus Dur padu nyaritakeun hati-hati dengan PKS cukup sakitu aya naon ieu dia pasti tilok ngamati Gus Dur sih gali kualita hudangkeun deui Gus Dur tulangna coba bejakeun tanya ta Gus Dur tuh Gus Dur geus leuwih teh hati-hati dengan PKS ya naon ya jeung PKS ya naon teu ngomongna naon nya oh horenganan langkah-langkahna ngarusak ahli sunnah wal jamaah kos kitu di mauk mah PKS dipilih partaina boloon da urang mauk pan bisa nyebutkan balon apanya nama kadatangan ku Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin dakwahna datang ka Mauk milih partai na PKS urang Mauk teu beunta mata hatena tolol teh Mauk aja mengkonon ge waduh tuh di Mauk col PKS diparilih kunaon lain tanya heula masa Maulana Hasanuddin mantap kurang mau makhrajna baragus kabeh komodal nama geus asli ti dituna kuda-kuda geus hebat urang mau mah makhrajna kajenting nu asal-asalan doang ngaji qiraatna bagus bae sebab ti ditu Syekh Maulana Hasanuddin teh dongengna datang ka mau barang deuk kasepatan tak deuk kasepatan teu jadi mantap kurang sepatan mah barelol bahasana bahasa kiroatna sebab Maulana Hasanuddin dek diajak kesempatan terjadi kunaon emang didinya cenah loba kangkung di sepatan mata loba naon karangarana gitu kucai mungeun cek Maulana Hasanuddin we mambu iki orang orang-orang cek Maulana Hasanuddin wis comeback bae ning Banten lah beda dengekeun ge mau urang mau bahasa qiraatna komo lamun dipagahan mun bebeneran ngaji qiraat lain deui sebab aya teureut datang doang wali mah kos kitu cuman datang doang kadinya Masya Allah datang ka kuari lisanna para raseh tuh barang aya PKS manut mengkonon ge orang mau gitu orang deleng-deleng emang jauh mau mah kos gitu hampura bae mau ya Allah ya Rabbi nah iya wa kadzalika nusarriful ayati jadi selamna lamu ke makna akibat geus lil akibat mantap kadieuna tuh ditafsiran ku Imam Jalal ail kufar fi akibatil amri Masya Allah ai kadituna walinubayinahu lamna tetep lam hakikat
Nu jadi permasalahan di jamul jawame lamun ayat 2 lam ngarendeng kos ieu hiji liakulu nomor kedua linubayinahu nu diheulakeun majaz lupan dari hakikat iyalah nu jadi masalah kolah heulakeun majaz mandarikeun hakikat aing mistina mah hakikat heula kakarak majaz mun urang ditanyakeun kos kitu datang ke botak sariawan mau bisa ngajawab botak itu sariawan itu ngajawab itu tunggu itu Al-Quran teh kos kari ese jasa mantak tuh beda Al-Quran ke polos sorangan itu bisa ngajelaskan gitu atau pan tafsir atau fi akibatil amri oh berarti lam lil akibat geus panjang tama majaz ka dituna lam nama tetep bae lam amr lam muke maknana mana akibat majaz tina lam tolab kemudian kuari kana lil akibat majaz nu kos kitu ngaranna berjalan dina lam huruf berarti deuleu engke dina samarkondina termasuk kana majaz naon tinggal di kitu-kitu bae teh urang lamun ngaji alat mah taktik puyeng tutup beres kurang ditutup puyeng aing aduh masya Allah singkatna bayatuh yang malam lil akibat geus ngalempengkeunana kieu wallahu alam bimuradi sakumaha tadi Gusti Allah ngajelaskeun karena ayat-ayat tanda sebagai kemaha kawasan Gusti Allah nusarriful ayati kaulan agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim supaya manusia nyeun contoh hiji nomor kedua waliakulu ujung-ujungna barang Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ayat suci Al-Qur'an berakibat lain kumaha kitu ngararomongna darosta kan lempeng tah ngeunah maksudna kumaha Muhammad lah aing janyaho urusan hirup si Ahmad ulah sok sosohoreun si Ahmad cek sia cenah Al-Qur'an teh ti Allah ti Gusti Allah wahyu segala naon kos aing teh nyaho bae apaan sia cicing di kamar bae eta teh apaan sia macaan kitab-kitab nu bara heula ku sia aju sanggeus ku sia kapaham kitab-kitab kuno nu bara heula teh aju ku sia kapan eta teh dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an kos aing teh nyaho bae tuh pandeu kumaha coba deuk kumaha coba ya Ih, Kangjeng Nabi pantai mah di kamar ge holwah tafakur kok bisa kos gitu sangkaan jelema kos gitu usah macem-macem segala Quran segala ti Allah segala wahyu segala ada kuasa itu ya hobae siap budak kamar ieu alah mat pan sia ngejedog di jero kamar bejana lain di kamar bae pan sia ka gunung yang bungkanya hoan macaan kitab-kitab kuno setelah kusia dibaca kusia dirangkaikan jadilah Al-Quran dibejakan ke kami yo kitab ti Gusti Allah ngomong naon si Ahmad kada dengkeun tak orang bojong ngomong naon aduh dasar sambarangan si Ahmad kos kitu ngomong segala ti Gusti si Gusti kumata Kangjeng Nabi hatena manusiawi Kangjeng Nabi ji Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tapi make dipajar menang sorangan kene bae kide Kangjeng Nabi buang kawarah amat si kupar Mekah tuh dibere wahyu tetep bae ngagilak kene bae atuh komo kuari ngan sakadar dibacakeun doang ngagarilek nu teu salat tetep teu salat tu judi tetep judi geus dibejakeun kredit haram ge kredit bae atuh meujeun eta mah kos kitu mah jabah heula ge ku per Mekah di bejaan ieu wahyu ti Gusti Allah teh pajar bibisanan Muhammad hiji walinubainahu liqaumi ya'lamun jeung kami ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi melalui Nabi kaula Muhammad tujuanana supaya kami ngajelaskeun kana Al-Qur'an bahwa ieu teh wahyu ti Gusti Allah kasaha liqaumi ya'lamun jang kaum anu nyarahon nu sadar bahwa ieu teh Al-Qur'an teh kitab suci menang ti Gusti Allah jadi wahyu
Nah mantap dirinya mulai dua bagian horeng aya nu teu iman aya teu iman mah geus sabisa-bisanya ngomongna jijienan Muhammad lah rekayasa Muhammad lah bohonglah Muhammad mah emang geus teu iman tapi nu iman mah begitu turun ayat dibejakeun nyulusup ka jero hate cep oh ieu mah lain bahasa manusia Al-Qur'an asa can pernah ngadenge bahasa-bahasa koskieu mah indahna nikmatna ngeunah-ngeunahna Al-Qur'an mah duh pohara jasa urang mah kate nu kafir teh ngadenge lain bahasa manusia ieu mah kajen kuku mage iman aya nu teu iman mah eta teh tadi jijieun Muhammad le rekayasa Muhammad kajen teh kuku mage meunang Muhammad ta eta kabagi jelema teh baheula teh Gos Kangjeng Nabi sebagai manusia langsung sedih karena ge manusia Kangjeng Nabi teh kapan manaon Muhammadun Basyarun tetep manusia dahar nginum sarejima nu matak aya sebagai sifat kemanusiaan begitu dikitukeun ku kaumna cep ka jero hate aya nyeri kudu kumaha deui atuh pan ieu wahyu tapi kok teu daek nurut deuk kumaha deui manya make kudu jeung nyangka meunang ciptaan aing menang ciptaan kaula menang menang jeunan kaula rekayasa kaula ieu mah ti Gusti pan kula mah teu pernah nulis teu pernah maca jolna Al-Qur'an eta nyahoeun atuh kudu nama nulis teu pernah maca teu pernah jaumi pan kaula teh tapi tetep lain nu teu iman mah teu iman kunaon eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tuh mentek sing hade di sekeliling urang teh setan malulu teh numpakan di dia di pundak di celi setan teh di mata setan teh di irung setan di sungu setan pinuh setan betaheun setan di awak urang komo di awewe mah di konde-kondena setan numpakannya njot-njotan di dada di dia numpak di dia di dada komo lamun lempang di endut-endut gue waduh dibujur di dia wah setan malu mentak sing ade setan mah terus bae ngagoda urang terus bae entek aya hiji rohib baheula ibadah ka Gusti Allah terus bae jana di musholana ibadah mun kuari mah geus dijangkat jadi wali Allah ieu mah memeh zaman Kangjeng Nabi ngaranna rohib rohib teh pendeta pendeta teh kiai begitu nyana ibadah ka Gusti Allah geus ngeunaheun jasa sorangan bae di gubuk tiba-tiba aya awewe beak geus geulis jasa geus bari mawa kadaharan ai praktek cak awewe teh ya rohib wahai pendeta tulungan abdi bahaya ngendong didinya lantaran tempat abdi jauh fa inna makani ba'idun tempat abdi jauh kene abdi mah tulungan hayang ngendong didinya cak rohib teh ngendong di dieu bari mah awewe abdi mah tetep hayang ngendong didinya tulungan abdi mah ieu mah lantaran kapetingan cak rohib teh atuh geus naik kan usuri naik begitu naik atuh terus bae rohib zikir ka Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha horenganan nyana di tukangan rohib bubuka baju dibuka gunyana beres baju kutang dibuka sempak dibuka geus eueuh sahelai rambut acan nu nempel di awak mangkaning ulah dibayangkeun awewe berebes ieu mah waduh urang timur tengah teh atuh Libanon awakna beureum lain putih lain koneng lain irung mancung bulu mata na bentik bureuleuh masya Allah cangkengna anu ngabiola teh
buah dada nu ngajar endol teh. Ya Allah. Ting-tingna. Kiai keur zikir bae di hareup kiai la ilaha illallah la ilaha. Nyana ka hareup ka dieu. Do rada goyang-goyang saeutik. Alainul lah. Cak kiai nanaonan ieu budak. Nanaonan cak kana ieu. Tetep baik kiai la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus jaga deku dia. Cek awewe teh abdi mah ka dieu lain rek nanaon di samping abdi ieu hayang kenal karohib ka mama. Ya abdi mah hayang dinikmati badan abdi. Abdi nyanggakeun sadaya-daya masrahkeun diri kamu. Eueuh sasaha ieu mah urang di luhur ngan duaan doang. Cuaca sakit tiisna. Pan jadi kos kieu atuh cek rohib teh. Ulah kitu ih kula mah keur ibadah ka Gusti tutupan. Moal kajian ku kumaha. Henteu kula mah kajian ku kumaha terus bae lamun encan dinikmati abdi mah encan dipersunting ku mama ieu abdi mah moal eureun terus bae deuk ngagoda. Pan jadi kos kieu atuh terus bae nya ngagoda. Kiai tetep bente kuat wali. Bangsa Kiai Golkar mah atuh geus teu kudu hese mah. Tinggal ceklak wae sadaya. Aduh. Ieu kulantar geus jadi wali kuat. Tah istimewana wali teh kos kieu. Kuat. Barang jelema anu bangsa kiai-kiai kos kitu mah je kabeneran dieu we. Pugu eueuh ge ku aing diteangan ieu mah geus aya di hareupeun tinggal nyantap doang. Tapi tetap kulantaran terus digoda cak eta kiai teke tungguan sakedeung ieu mah mengarah kana seuneu gede lamun ku kaula ieu dipigawe berarti kaula asup ka seuneu gede ke kula dek nyeun seuneu leutik heula tungguan mangga cek eta awewe teh sugan teh naon horenganan nyana ngahurungkeun lampu diminyakan lampuna geus diminyakan diseunut. Nah ieu ngaranna seuneu leutik. Eta mah nu dipalangkakan seuneu gede. Atuh pan eta panas lagi poara panten-panten. Panas. Ai urang mah atuh teu kaharti seuneu gede seuneu leutik teh. Urang mah dianggap sorga bae eta kos kitu. Jauh sasaha pan. Masyaallah. Tapi wali mah kos ieu seuneu leutik. Ieu ente mah eneng mah seuneu gede. Ya, delekeun. Boro-boro deuk ka seuneu gede, seuneu leutik ya daya ieu. Curug mama deuk kana seuneukeun coba ngerecek tante. Dideulekeun bae teh ku awewe teh, dideulekeun. Dipantengkeun. Atuh, terus hurung getih ka dieu. Ieu seuneu leutik bae kos kieu. Engke kumaha lamun engke di seuneu gede dikulub engke di sate engke ngeunah teh sabaraha sakedeung ngeunahna tapi seuneuna seuneu gede ieu mah seuneu lampu kos kieu terus bae kujana geus siji nu ieu curug kuari ka dieu ka jempol deui beuleuh geus beuringis awewe geus beuring naonan ieu contoh seuneu kos kieu terus ka dieu terus lima-limana dibeuleuh ngajoak awewe ngajoak ya na teh ngajoak ngejerit lantaran nyana teh neuleuh bahwa eta seuneu leutik bae kos kitu komo engke jadi kabayang teh ku awewe teh wah beureun aing lamun zina teh disiksa di neraka eta seuneu leutik bae mah dikeun ngem ka dieu terus keluar getihna ngejerit awewe pae golepak bae pae. Gitulah awewe setan teh setan anu tadi ngagoda teh ngalamun je
teu hasil ngagoda koit ya wah keluarnya nanti dinyata ti awewe teh geus teu mampu nyana ngagoda kiai ya geus jadi wali turun nyana ka handap setan ngalamun me dihandapeun gubuk percis kos jelema anu eleh wahweh we gitu budak wali teh nyaho wahweh pakong nyaho kuari mah dasar sia pemain meureun